Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra budaya Sunda panjenengan sadaya kumaha daramang. Mudah-mudahan sadayana aya dina ginanjar kawilujengan eta anu leuwih kaharep ku urang salalawasna. Amin ya rabbal alamin. Mitra budaya Sunda panjenengan, urang pendak deui dina konten rubrik hawar-hawar cek beja. Anu ayeuna urang nyarioskeun perkawis mitos ya. Episode seputar mitos Waduk Dharma ya. Anu temana pantangan bobogohan di Waduk Dharma. Mudah-mudahan tiasa jungumakeun, mudah-mudahan tiasa katampi kalayan kabingahan. Mitra budaya Sunda panjenengan nyarioskeun soal Waduk Dharma rupina tos teu birek deui di kalangan masyarakat. Waduk Dharma pernahna di Desa Dharma, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Tos kakoncara mangrupikeun tempat wisata. Sabudureunana dikuliling ku pasir anu nemplok hejo. Katingali endah tur mata kuas. Teu mata heran hampir rata-rata 800 urang pengunjung anu ngaja dongkap ka Waduk Dharma mung saukur hoyong leleson ngaraoskeun keendahan alam. Komo pami hari-hari libur sareng hari-hari besar mah langkung deui. Cenah mah Waduk Dharma teh kapungkurna mangrupikeun situ leutik anu fungsina kanggo pengairan sawah, pengairan pertanian ya di zaman Walanda ya. Nembe dina tahun 1822 Masehi, pamarentah Walanda ngarancang kanggo pembangunan waduk. Sabagian tanah di salapan desa digali kanggo pembangunan Waduk Dharma. Desa-desa eta teh diantawisna Desa Dharma, Desa Jagara, Desa Kawah Manuk, Desa Cikupa, Desa Parung, Desa Cipasung, Desa Sakarta Barat, Desa Sakarta Timur sareng Paninggaran. Khususna Desa Jagara waktos harita pendudukna dugi ka direlokasi sauna alias bedol desa. Sedangkan desa-desa lainnya mung saukur lahan pertanian bae anu kalebet karena pembangunan waduk. Biaya pembangunan Waduk Dharma zaman harita lumayan ageng. Seunah mah dugi ka angka 1,5 juta pound sterling. Seterusna Waduk Dharma dikembangkeun dugi ka ayeuna ku pemerintah urang. Salian dijantankeun tempat wisata, cai Waduk Dharma oge dimanfaatkeun kanggo pengairan pertanian di kawit Kuningan dugi ka Cirebon. Kira-kira sekitar 22.250 hektar anu dialirkeun ku cai Waduk Dharma. Saliyana oge dimanfaatkeun kanggo kabutuhan perusahaan daerah air minum. Lian ti keindahan alamna, aya hal lain anu menarik di Waduk Dharma. Rupina sebagian masyarakat masih nyimpen kepercayaan kental dina hal mistik. Salah siji nyaeta ayana hiji pantangan cenah mah saha bae anu bobogohan di Waduk Dharma moal langgang alias bakal putus hubunganna. Nah leres eta teh atanapi henteu wallahu alam ya. Tapi mengenai pantangan eta aya hiji saderek orang ya, saderek BSP ya. Anjeunna nyarioskeun pangalamanna saderek urang eta teh namina Teh Rita ya. Saur Teh Rita kira-kira tahun 2003 anjeunna gaduh papacangan anu kawitna ti Tasikmalaya. Ari namina mah dirahasiakeun sareng. Tapi anu jelas mah harita anjeunna sareng papacangan teh tos tuker cincin alias tunangan. Malahan kinten-kinten 3 sasih kapayun bade ngayakeun akad nikah. Dina hiji waktos di bulan Juni saur Teh Rita sareng tunanganna angkat ke Kuningan. Yang tujuanna kanggo uleman ka rencanganna anu aya di Kuningan. Nangtosna bae pami ka Kuningan pasti ngalangkung ka Waduk Dharma. Saparantosna uleman di perjalanan joro-joe bae saur Teh Rita teh aya niat hoyong amongan heula di Waduk Dharma. Atuh bae anjeunna nyarios ka papacanganna ngajak mampir ke Waduk Dharma. Papacanganna langsung satuju bae. Atuh aranjeunna saterasna aramang di Waduk Dharma. Lami oge saur Teh Rita ayeuna anjeunna sareng papacangan di Waduk Dharma dugi ka tabuh 5 sonten saurna. Ya ku sababetah sareng waas. Aranjeunna nembe marulih deui ka Ciamis. Dugi ka Rompok saur Teh Rita
Anjeunna ditaroskeun ku hiburan mana pedah mulihna sonten teuing. Teh Rita teras nyarioskeun yen anjeunna tos amengan heula ka Waduk Dharma. Teh Rita cacarios kitu teh kaladasan dirinya aya ninina. Atuh nini raguaskeun, malah mamang loh sana. Nah wawanian ulin ka Waduk Dharma bari mawa kabukuh. Saur nini Teh Rita ka Teh Rita. Dikitukeun Teh Rita heran, naros emang aku naon nih? Saterasna ninina nyarioskeun soal pantangan bobogohan di Waduk Dharma, hati-hati cenah. Matak putus. Nah, tapi harita Teh Rita teu percanten kana cariosan ninina cenah. Naon hubunganna ulin ka Waduk Dharma jeung putus hubungan, saur Teh Rita. Tapi 2 bulan Teh Rita saparantosna mireng cariosan teh ninina, naon anu dicarioskeun ku ninina Teh Rita teh seolah-olah bener nyata. Teu aya angin, teu aya hujan, ujug-ujug papacanganna Teh Rita mutuskeun kitu bae. Padahal kantun sabulan deui aranjeunna akad nikah. Tangtosna bae kasedih Teh Rita. Teu tiasa kabayangkeun ya. Malahan saur anjeunna ku nyeri-nyerina hate dugis kaudur sampai 3 sasih. Aduh karunya teuing Teh Rita. Masih gitu Teh Rita tengah hubungkan sama saya tengah hubungkan sarang anjeunna amengan di Waduk Dharma. Jadi cek pangamu Teh Rita mah kajadian putus teh ya eta mah kabareran be putus pas kuduna cenah gitu. Satahun ti harita Teh Rita gaduh deui papacangan anu ayeuna kawit di Jawa. Dina hiji waktos Teh Rita sareng papacanganna anu enggal aremengan deui ka Waduk Dharma sanes bade ngabuktoskeun leres tanteuna pantangan bobogohan saur Teh Rita. Tapi emang Teh Rita bener-bener teu percaya. Sabora minggu santos nah kajadian anu kapungkur kaulang deui. Teh Rita ujug-ujug diputuskeun deui ku pacanganna bari jeung teu jelas naon sababna. Teh Rita sedih anu kadua kalina. Nah teh waktu kajadian harita nembe Teh Rita aya rasa percaya oge. Buah-buah bener bobogohan di Waduk Dharma matak putus. Ti kawit harita Teh Rita teu wantun deui amengan ka Waduk Dharma sareng papacanganna anu enggal. Anu katiluna waduh gitunya salami teu acan nikah nya hari ayeuna makan dan tos nikahnya cenah saur Teh Rita teh anjeunna sakulawargi tos dimakali deui amengan ka Waduk Dharma atuh da betah cenah murang kali oge rasepeun ari amang di Waduk Dharma teh. Kajadian anu sapertos dialami ku Teh Rita dialami oge ku Kang Edo. Saurna anjeunna oge kapungkur kantos ngalaman putus hubungan sareng papacangan sapantosna amengan di Waduk Dharma. Duka pas kabeneran, duka henteu, tapi emang kajadianna putus saur Kang Edo. Tapi di dieu Kang Edo teu nyarioskeun menetil kumaha kajadianna ya. Benten halna anu dialami ku Kang Edi Suharno kawit di Kuningan. Anjeunna mah sama sekali teu percaya karena ayeuna pantangan ulah bobogohan di Waduk Dharma. Mitos eta mah teu aya buktina. Pami unggal jalmi bobogohan teras putus tembe pantangan teh bener saru Kang Edi. Tapi buktina teu unggal jalmi nu bobogohan di Waduk Dharma teras putus. Jadi mun aya nu putus oge kulantaran bobogohan di Waduk Dharma eta mah pas kebenaran bae tegas Kang Edi. Saurna Kang Edi nyalira oge kantos sabaraha kali bobogohan di Waduk Dharma. Nyatana dugi kaina teh putus. Malahan sampai nikah jeung gaduh putra sampai satilu-tilu. Jadi urang ulah percaya kana tahayul. Saur Kang Edi musyrik hukumna saurna gitu. Ustad Ayub ya saurang mubalik anu terkenal di Kuningan kantos nyarios dina ceramahna aya 3 hal anu bener-bener mutlak kewenangan Allah anu teu tiasa dirubah. Kahiji soal kelahiran di mana urang lahir anak saha. Kadua soal pernikahan saha anu bakal jadi jodoh urang jeung urang mana. Katilu soal kematian soal umur iraha urang maot di mana sarang naon anu jadi sabab musababna. 3 hal eta mutlak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saur Pak Ustad teh teu aya gara-gara ngalanggar hiji pantangan dina mitos hiji tempat anu ngabalukarkeun kana leungitna jodoh. Eta ngan saukur tahayul, saukur mitos gitu. Mana bisa gitu lah carios orang mengenai mitos ya, mitos Waduk Dharma hapunten dina kakirangana insyaallah masih aya sambungan
kumaha mitos asal usulna, sareng sabjabana. Mudah-mudahan janten panghibur tiasa katampi kalayan kabingahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.